Nu kadua nu bahaya jelema sare lulus ke masjid kerek we saya tuh dihudangkeun ieu geus waktuna salat kalau kerek anta tuh geus sararea nada bubar jumahan teh ngamplang di jalan teu hayang cenah aing mah jumahan di Cipinang bid'ah dolalah pinarakaeun urang Cipinang mah nah cing teh ngomong teh teu balik teuing homanya cenah jumahan eueuh khotib eueuh khutbah eueuh wiridan eueuh salat ditanya teh ka RT bener sih teh di Cipinang aya iya kan bener di Cipinang aya ajaran sasar jumahan eueuh khotib eueuh khutbah eueuh salat ceuk sajang ceuk si itu tong dianggap naha ti barang datang nepi ka anggeus molor di jero masjid maksud sare di dinya lain sare panon ieu Pak panon lahir mah pasti kena kutunuh tapi sare di dinya teh sare panon batin jelema anu sare panon batina jujur peureum keur diri bentak keur batur kana kalakuan baturnya ho kana kasalahan batur apa kana kateusergan batur wawuh tapi jujur teu wawuheun kana kagoreng patutan dirina sorangan itulah jelema nu keur sare sifatna ngomentar ngahina ngaledek nyalahkeun ieu artina jelema nu keur ngalinur patak lamun ibu dihina ku batur teu kudu amek tinggal kieu molor deui we teu keur ngalinur tah hadirin kaum muslimin maka lamun rek dilalakonkeun perkara sarupa kitu da sim kuring mah ceramah teh gayana make budaya sok budaya mah zaman bareto teu aya banjir sawah subur lol hujan teu banjir datang halodo teu pernah make jeung ganggarateun naha kolot baheula megang kana budaya nya hajat kieu baheula mah pipiti di jerona ge asakan sabang saning kacang make mie sabang saning pinco sangu sabang saning lauk sabang saning cabe gomol jeung pepetek dekul di tara ruang beres hajat teh alungkeun pipitina ka para bapak hajat borosotkeun ti para geus teu kudu meuli da aya bala teu bala nama kejeung teu bala kadaharanna ge langsung asup kana beuteung coba ayeuna dipalastikan mih 5 di dahar ku budak mah kambuh doktor nu untung batur nu hajatna urang nu pupilitan beuteungna keresekna babetkeun ka jalan lol hujan banjir kamasan dayeuh kolot ampir ngaralap sabab-sabab leungeun manusia kasarakan manusia lantaran geus teu cocok jeung budaya matak budaya ibu apal dangdut lantaran tina goong lamun goong 2 hiji tangtu itu dangdut lamun ceuk tukang goong gung gung gem gung gung gem sambut ku tukang kenang tumplang tumplang ngebem tumplang tumplang ngebem depak pang pak dung dung mu gung dong emu bayangkan ceramah ongkoh ngadegung ongkoh ngenang ongkoh riweuh bibir teh kumaha ceuk ibu dangdut euy kumaha ceuk MC tarik sis semongko tuh nah apal dangdut tina goong oh ieu mah jaipong nah mah jeung apal jaipong tina goong jeung tina kenang tetep dadah moal buting tung papak debak tung-ting blak tuh cek ibu teh oh ieu mah jaipong nah kapangihna tina goong budak disunatan sok dipangnabeuhkeun budaya pencasilat aya ngaran-ngaran pencapan 2 judul lagi hiji padungdung aya ngaran-ngaran padungdung igel penca padungdung anu rusuh tepak nage tepak pareren bapak dung kung pak dung kung dung kung pak dung kung dung kung pak dung kung dung kung sok piceun goong bapak bangpa bapak bangpa bapak bang kumaha ceuk nu lalajo mantog euy teu rame eueuh goong papi paseaeun nah satiap manusia ge bakal diponis kusaha gung kunumaha teu geuleuh atuh da nepi ka urang monis si eta mah pinarakaeun memangna naraka teh milik urang keheul da bener ya tuh padungdung malahan kolot bala mah Pak nyebarkeun agama ge da ku budaya sok ibu apal sifat wajib Allah nu 20 da ku dinyanyikeun atuh nini arapaleun pikir ketik ayeuna wujud kidamba qamu khalafatul lil hawadisi qiyamuhu binat wahdaniyat terus ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan hali
aliman hayan samian basiran muta Bandungan ku Pak Ustad nini apa keneh kunaon ku budaya diasupkeun maca sholawat wae di urang mah beda atuh Pak sok maca sholawat urang jeung di Arab jauh pisan sholawat mah geblus ka urang sunat jadi es lilin di urang Allahumma sholli ala Muhammad jadi es lilin kuring ngaos di daerah Jakarta di Jakarta mah sholawatnya gairah dan meureun hawana panas bendera di kitu-kitu sholatullah salamullah geblus ka Garut aya alokan maca sholawat sholatul ho salamul ho gitu Bekejeng aya alok di ditu